drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Panas gimana cuaca hari ini? Mau hujan gitu? Semoga wete hujannya, soalnya si cuaca mas teh numpuk. Make mesin cuci atuh imas be bajuna gancang garing. Apa nih mas make mesin cuci atuh maneng tapi mesin cucinya manual. Gitu. Ya imas nih kayaknya mana teh lamun boga mesin cuci mau capek-capek teuing katanya sih teh pan moal kuleungeun deui ke manyeusina tapi ku mesin. Oh sih, tapi nya mana lamun make mesin cuci teh nya sok tara bersih pan baheula ge nya pas imas masih kana di kontrakan make mesin cuci eta teh teu make leungeun nya. Nah, si mesin cuci eta teh teu bersih-bersih jadi ingat saya masa memutuskan untuk nongaran teh make leungeun saja, manual saja. Nah, gitu. Tapi oke sih imas lamun ku eta teh sok tara ieu nya mesin cuci sok tara bersih. Tuh pan juga mas naon mending make leungeun saja biar lebih bersih. Salah imas mending ku maneh ya. Naon itu maneh? Baju kotor imas mamane ngalondre ka maneh? Oh mamane teh ngalondre ya teh. Tapi mohon maaf sebelumnya ya teh waiting list tidak apa-apa menunggu soalnya job imas keur loba ya sisanya mas loba. Kumaha teh naon? Heeh imas bae lah tapi tengah teh nya maksimal 3 poe we. Ya sekitar 5 poe lah. Mani lila teh ari mana 5 poe? Har. Apa nanya? Aya nama usum hujan itu memenang jadi estimasi laundrynya bertambah lebih lama. Alungkeun cangcut atuh kana kenteng beta hujan mana teh Mas? Har. Maunya ya ngalungkeun cangcut anu kenteng. Tuh pada bisa eta teh memenang mah. Aduh. Mas mana bejaan teh tara percayaan. Ye, lamun anu hajar geuning di usum hujan. Nah sok kadadak cerah sok. Pedah naon sok? Pedah naon? Teu eta teh pedah ngalungkeun cangcut kana kenteng. Komo eta mah kudu cangcut lagi cangcut panganten. Cekolot baheula lagi lamun kitu teh moal hujan cenah. Oh gitu ya tante, tapi imah mah teu percaya. Tapi cangcutnya nu salah mun kayak gitu teh. Nya anu maneh atuh imas, maknya cangcut Pak RT maneh teh. Oh gitu. Terus lamun warna atau modelnya teh kudu anu kumaha nya? Anu lingerie atau anu gini anu tali rapi anu sagari gitu. Kumaha maneh we imas seperti mah cangcut, jangan itu mah neng balik heula nya. Ketong poho laundryan anterkeun. Hayu Yo maneng. Bener ternyata udah disebutkan sama Neng ngalungkeun cangcut dinu kenteng abe panas. Tapi ya guys panas, tapi ke boros hujan. Cobain gitunya bengke panas di sore. Tapi cangcutannya ada yang lawan dia mas. Wah kemarin Neng nih sial pisan deh. Esuk-esuk carekan, ini sekolah lompang, buka tinggalun. Apa gara-gara iya gitunya? Gara-gara hudang isuk. Kayaknya mah Neng mah hudang rek berang we. 10. Terus dahar mana acan Neng? Acan mah ya Neng teh kagok keur ngapalkeun bahasa Korea. Bugu guru masasayo. Gitu. Dahar lah kayak itu. Hayang gering mana teh can dahar we kieu. Nya engke we. Nya mana masuk di engke dahar teh. Keur dahar kayak itu. Inu geus masak capek-capek can dahar we kieu. Iya atuh iya. Tah kitu atuh. Gogo ka kolot teh. Ke rumah Neng dulu, nanyain kemarin ada VR enggak ya? Kucang dia bisa tanya, tapi emang gue serawing. Sing cuman Ibu Imas lagi ngapain itu? Kok pegang cangcut sih? Jasmine, iya Ibu Imas udah mengalungkan cangcut tuh. Cangcut. Kenapa dialungin itu teh? Atau nggak pakai cangcut meren sekarang teh? Har, ngapa kau tuh? Mana Ibu Imas tahun Ibu RT tuh pakai cangcut atau meren? Dia saka gua Belandana. Terus cangcut itu? Ya mah beda doi atuh ya mah. Jangan dialungkan kalau kenteng. Jika nama lain cangcut Bu Imas cangcut customer. Oh, kenapa dialungin itu teh? Ya kan bete hujan Jasmine. Cekot baheula tehnya. Lamun ngalungkeun cangcut kan kenteng eta teh moal hujan. Gitu cenah. Itu mah ada mitos atau Bu Imes? Oh ya? Iya kan hujan mah atau gimana alam Bu Imes, bukan gimana cangcut. Gitu ya? Tapi lanjut cekot baheula mah nya lamun ngalungkeun cangcut teh moal hujan. Cenah kitu. Ya kan itu mah atuh kolot baheula bukan kolot sekarang. Ya udah atuh Jasmine pergi dulu ya. Bye Bu Imes. Nya Jasmine. Berarti ya Mas, nyawa bodoh kok mana balik bisa nama Neng. Tapi worth it untuk dicoba. Kali deh.
Bu teh ucing. Assalamualaikum, Neng. Jasmine muncul ini. Kadiamin, kejero. Waalaikumsalam, poho. Gak mau kamu kesini keluar. Jasmine lain kadianya. Nah, ini tak ada fofoyan jas hujan. Sini boga motor anyar gitu, itu motor sineng gitu. Lain kejero kalau mau Jasmine malah kan neng keluar gerak. Hoream mah meni di jero mah panas ngelakaf mending di luar. Enak angin sepoi-sepoi. Kamu nak kemarin di sekolah Jasmine? Kemarin teh aku ke imah wa aku lahiran. Nah, tuh kamu teh bebejo ka neng. Meni jaga ka boga wae harus bebeja ih. Nya kan lamun neng apa? Neng mau nyamar ka imah kamu Jasmine. Kamu apa tuh kemarin neng kena sial? Kena sial naon dari kamu? Isuk-isuk carekan ku si mama. Ini sekolah lompang diajak ku Bu Erna bana bocor gerak. Terus bakal neng tinggalin pokoknya mah sedih kemarin mah. Hari sedih hidup sendiri tanpa Jasmine. Jadi aku harus apa ini teh? Ya semangatin neng atuh Jasmine kamu teh kumaha cenah bestie teh gitu. Cenah lamun kertas semangat mandek disemangatanku sakamu ge teh semangat. Dih, cuk saha eta teh? Cek kamu lah, bahasa eta geuning biasa kita pulang sekolah tapi kita jalan kaki. Oh gitu. Meni semangat we nya angger we air kecape mah atuh disemangatan ku 1000 jelema ge angger capek. Oh, ketangnya neng poho. Mana anu ngomong tapi mana anu poho. Gimana sih meni dasar ini? Ngerangget manusia Jasmine kamu teh. Kamu naon ka dieu? Aku tuh cuma mau nanyain ini aja. Kemarin tuh di sekolah ada PR apa enggak? Soalnya kan aku enggak sekolah. Oh, kemarin mau PR. Tapi kamu apa teh Jasmine? Si Rahmanya aya kelanjutanna. Iya bener. Noni. Pas istirahatnya si Rahma kesurupan nyaho pas meuli somai. Nah, bisa kasurupan. Perasaan di sekolah kita mah udah nggak ada juring deh. Geus diusir ku Bajambrong. Ternyatanya si Rahma teh lain kasurupan ku juri eta mah. Terus kunaon atuh? Ku tukang somai. Lain imahnya kasurupan tukang somai ari tahun teh. Terus kunaon atuh? Ku juri lain, ku tukang somai lain. Kumaha sih nih teu jelas pisan si Rahma teh? Nya, teuing neng teh apal. Soalnya langsung dibawa ke UKS si Rahma teh jadi neng teh apal we. Lanjutan aku mah. Nih kamu mending terbalik pisan deh. Tuh men. Ya maaf. Enggak usah kamu ada kebalik. Jasmine kemana kamu teh? Tuh kangen kan neng? Fred aku udah kangen ke kamu mah. Alah ngomong gue atuh Jasmine kamu teh kangen kita sudah tidak bertemu neng 1 hari. Dih. Tong era-era tuh Jasmine meni malu-malu kucing Enggak ya. Jasmine ini meni tungguan neng milu. Nih Mimi luwai jadi anak ayam. Kan neng mah emang anak ayam Jasmine. Petok. Asal orang kionya mau ke warung teh manya. Ngarujak wae gitu. Pan bunda tadi geus meuli buah di pasar manya. Kasih ngarujak atong dagang. Asa yang lada-lada ieu teh euy. Kasih bunda heula jajan sebelah. Tah, pan siang panas belontang gini mah anak teh ngarujak manya. Tapi maknya ngarujak sorangan ieu teh. Maneh ka mana nya asa can katinggali kitu ti isuk-isuk. Si bunda muka teh nya. Tah geuning maneh, waya dia waya. Naon eta bunda geroan? Urang ngarujak maneh manya. Aduh nih pas pisan ya bunda, mama neng tehnya keur hayang anu lada-lada ya. Manya. Maneh keur nyiram ieu. Lain atuh bunda maknya mama neng nyiram ku saha mama neng salaki jauh ya mah keur hayang anu lada-lada we. Manya panya teh keur nyiram mama neng. Nyanda atuh bunda sok eta tehnya ngarujak naon ieu teh? Iya mama neng buah-buahan tehnya 10.000 sabungkus ya teh. Bunda meuli 2 15.000 maknya di diskon. Mending murah gitu eta teh bunda. Meuli di mana? Meuli di pasar. Apaan ieu mama neng? Tukang ieu nantinya tukang naon? Tukang buah teh. Bogohkeun ka bunda eta teh. Maknya jadi dibere murah. 15.2 udah mah 10.000-an ya teh. Nah, bet apal eta tukang buah bogohkeun ka bunda? Emang naha eta teh ngomong tukang buahna ka bunda? Apanya? Lamun bunda ka pasar teh nya ngelewat ka tukang buah eta, sok kieu tukang buahna teh ka bunda teh. Tah sok kitu kecupan maknya kan eta teh naksir ngaranna nya. Kan kela. Tukang buah anu mana ieu teh? Anu deket tukang tempe lain jajaran tukang pindang. Eta mah neng apal? Nya apal atuh bunda eta masih jajang. Babaturan ieu mama neng pas SD. Emang gitu eta mah ada panonna kekereciman kitu. Teu leutik ya kitu kieu.
Jadi lain ngecepan bunda eta teh? Lain atuh mending sok pede wae bunda eta teh nya. Mau nyoba teh bawa ka bunda eta si Emang teh. Yang satu bunda rek motongan labuan nya sekalian ieu dicuci dulu. Hayo tungguan heula nya. Heeh, jog lah. Mak Neng, pang eta kunya eta bumbuna pangregukeun mak nya. Heeh, siap. Nya si gede mah ngagadangkeun mana. Si bunda mahnya meniletik-letik teuing mutu teh. Jadi pan hare si Imam Neng ngolakna. Kudu make goyangan Imam teh. Ari Mang Yana ka mananya? Geus 2 kali diteang eueuh. Tukang urut teh lieur aing mah. Kudu ka mana Neng tukang urut ya? Mama Neng, keur naon ieu meni bergoyang kitu atuh teh? Bu Erna, ieu Mama Neng teh keur ngulek bumbu rujak. Aduh meni hayang atuh euy ngarujak ya. Hayu atuh we dia we. Asik. Tinggal dikacangan ya mah euy. Cing urang asan lah. Seger kieu. Urang. Mana? Geus di mana ya teh? Di kaler? Eta geus di kaler geuning geus di tukang pijit internasional teh ya. Tradisional, Bu Erna lain internasional. Heeh, eta maksudna teh pijat tradisional. Kamananya eta teh tukang pijet teh? Bu Erna geus kayak mana 2 kali eueuh da. Paling ngusep eta siana mah. Oh gitu. Pantesan we atuh eueuhnya. Ngan mana eta buahna Mama Neng? Kur aya bumbuna hungkul? Eta kada kumakene ku si Bunda. Manyar, Bu Erna geuning. Nya aya atuh Bunda apa rek minta rujak Ibu Erna teh? Manya. Poho eta mah Bunda. Nya, sok Bu Erna. Beres eta Mama Neng. Beres ya geus ngeunah pokona mah. Nah, sok. Menya. Boleh ibu ngarujak sok, dar, dok. Syukur, menya. Aduh, meni seger kieu jigana ieu rujak. Seger. Yang pasti atuh Bu Erna apaan ieu teh nya? Rujak buat Mak Neng, Menya goyangan mantap Mak Neng. Masa ari mitoha ka mana teh ka temong? Pan mitoha Bu Erna teh gering. Gering naon eta mitoha teh Bu Erna? Aduh. Eta sukuna bareuh. Nah, abdi bisa bareuh sagala eta teh Bu Erna. Di sliding ieu. Messi. Maknya ieu mitoha Bu Erna teh di sliding Messi. Lamun mitoha Bu Erna teh ieu Ronaldo. Ngabisi we atuh Bunda sanu apal? Apa nanya? Pas Bu Erna kabur teh mitoha Bu Erna teh rek masak di dapur. Pan menuju dapur Bu Erna mah nya eta tangga kecil geuning. Nah, tijalikeun di dinya lah Bu. Sukuna we bareuh kitu jadi siga naonnya sukuna teh bengkak jiga gajaheun. Oh, kitu eta teh Bu Erna. Berarti eta neangan siana teh jang mitoha atuh nya. Tuh Mama Neng. Har, ibu-ibu miskin keur naraon ya? Iya Bu Haji keur ngarujak. Oh, keur ngarujak ya teh. Cing atuh Ibu Haji hayang minta. Menya, beak Ibu Haji buana ge beak. Nah, beak lain loba keneh. Leungit geuning buahna tinggal sambalna hungkul. Teu balik pisannya ibu-ibu teh keur mah teu ngajak, meakeun. Dasar ibu-ibu miskin. Nya, Haji Burung mah teh dibere teh pundung geuranya. Teuing nya eta Mak Neng ka mana eta leungitna buahnya. Tadi teh lain loba keneh jeung wadahna di leungit. Iya, Bu Erna kebunna teh disumputkeun heula bieu, bisi dipenta Bu Haji pan. Tah, kapanggih sia buahna disumputkeun. Awas Ibu Haji dekadinya, awas. Har, aya keneh geuning panyebuna teh geus ini teh Bu Haji teh menya. Ieu mah atuh beak we rencana ku Bu Haji. Menya. Asik. Cangkel. Oh, jadi eta Mama Neng rek nyaolon. Cucian Imas lagi banyak sekarang teh maksimal 3 poe lah. Jadi 2 poe ge lamun 2 poe bisa. Jangan senyum, Pang. 1, 2, 3. Nya, da sok diengke-engke maneh mah dahar teh. Buru kada dahar mah indung geus apa? Nya, da sok diengke-engke maneh mah ari taeun teh. Dan sih kok pegang-pegang shangshoot sih? Cenah lamun kertas semangat mah bedek disemangatan ku tak. Tapi itu teh daharnya. Mama Neng ka mana nya asa can ka tembong? Jadi lagi? Nya apal atuh Bunda eta masih jajang babaturan Mama Neng teh. Gimana ya? Lupa. Pokoknya teh geus ini teh Bu Haji mah amanya.
Ya mah atuh beak. Nya ya mah beak we ku ieu baju udah dah. Nya. Teuing eta leungeun ka mana rujakna nya? Buahna neng dung tak deng.